Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya walaita laitani lam attahid fulanan khalila. Para ibu, para bapak, para sepuh, hadirin hadirat, alhamdulillah kurang masih dipaparin kesempatan kesehatan, tiasa hadir, tiasa silaturahmi, tiasa tolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna salikna niatna jantan amal soleh nu ditambiri sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hapunten sorana rada serak-serak basah ya. Pilek terus hampir 3 mingguan, belum seberapa lah. Batu rumah dibom ya Pak, urang mah gara dibom ku pilek ya. Para ibu, para bapak, ayat anu tadi didugikeun ku simkuring di muqaddimah surat Al-Furqan 25 genep, ayat 25 ayat 2 genep. Dina eta surat ibu-ibu, para bapak, digambarkeun penyesalan yang mendalam kaduhung anu kacida ya. Nu kahiji hanyakal kaduhung hanjeluk menyesal kulantaran tidak mengikuti cara-cara Rasul atau tidak bersama dengan Rasul. Laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hayang teuing baheula bebarengan jeung Rasul itu. Itu hanyakal. Anu kadua hanyakal menyesal kulantaran salah memilih teman. Laitani lam attahid bulanan khalila. Nyaho kieu mah kuring teh moal babarengan jeung manehna kitu. Ya. Kade Bu can kampanye ya. Kadap. Gambaran penyesalan yang mendalam itu, jadi kaduhungna ibu lain kaduhung biasa, menyesalna lain hanyakal biasa. Itu hanyakal nu luar biasa. Mencek orang Ciamis mah kaduhung sagede nah, sehingga Al-Quran ngagambarkeun penyesalan rasa kaduhung anu kacida anu mendalam teh digambarkeun siga jalma anu ngegel dua leungeunna gitu. Padahal di mana-mana oge ibu-ibu anu hanyakal masuk ngegel curug. Ieu mah dua leungeun digegel.
Jadi wa yauma ya'addud dolimu ala yadai, dina poe kiamah kunaon disebutkeun dina poe kiamah sabab ayat 23 24 nuju nerangkeun keadaan pada hari kiamah, hari akhir. Nah dina poe kiamah hari akhir aya jami-jami anu digambarkeun ngegel teh lain curug Bu, tapi dua leungeun. Ya'addu dolimu ala yadai, ngegel kana dua leungeun. Itu gambaran penyesalan luar biasa, kaduhung segede gunung, hanya kalna oge pisan. Kabeda Bu, benten aya nu hanyakal biasa, aya nu hanyakal pisan. Ya ibu bapak geuning tadina Quran seueur Bu. Kadang-kadang diungkapkan ku benda, ku tempat, kadang-kadang diungkapkan ku angka. Siga saur ibu saur bapak, waduh cilaka 12 tuh. Padahal mah sakali Bu cilakana mah, ngan cilakana parah. Pami ibu bapak ical artos 2 miliar nya. Cilaka 12. Lamun 2000 cilaka euy, nah itu biasa cilaka naon. Nah itu mah ku angka. Siga aki-aki 7 mulut. Aya aki-aki 7 mulut. Seripuh ya Pak. Itu bahasa kinayah. Yaj'aluna asabiahum fi adanihim minas sawaiki hadaral maut di Al-Baqarah. Mereka orang-orang munafik ngajadikeun asabiahum curug-curugna, ramo-ramona fi adanihim dina ceulikna, orang munafik itu. Jadi ngasupkeun ramo kana ceuli da moal mungkin. Eta teh nuduhkeun bakat ku emung-emungna ngadengekeun Quran gitu. Jadi bakat ku emung-emungna ngadengekeun Quran teh nepi ka ramo oge dibebeskeun kana liang ceuli itu. Padahal itu tidak mungkin. Itu gambaran. Ya, mencek ahli bahasa min itlaqil kul wa iradatil juz, disebat sadayana tapi maksud nama sapali, disebut kabeh maksud nama sawareh, disebutna curug tapi disebut nama ramo tapi maksud nama curug. Ya Bu, aya anu min itlaqil juz wa iradatil kul, aya nu disebut sawareh maksud nama kabeh sebagian tapi maksud nama semuanya. Tabat yada abi lahabiu, cilaka dua leungeun Abu Lahab, leungeun wunggul nu ngancelom sanes tapi seluruhnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu, bukan wajah saja tapi sekujur tubuh, pasrahkeun kana agama Allah anu lurus. Itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Ainu tadi mah min itlaqil kul wa iradatil juz. Tah urang Ciamis padahal mah oknum saurang Pak, tapi disebutna urang Ciamis. Ketika neraka dihurungkeun, was'alul ahlul qaryah, tanya gerak. Was'alul qaryah, tanya gerak ke kampung. Lain nanya kampungna tapi ke penduduk kampung. Eta mah apa? Min itlaqil hal wa iradatil mahal, disebutna
tempat maksud nama usi. Ya, makana ibu-ibu baheula diajar balagoh teh ieu fungsina teh nya. Saya membantu untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an. Terus Bu, kapungkur diajar, diajar. Disebut nama tempat maksud nama usi. Ai keran ngocor, Bu keran ngocor, moal ngocor keran mah, nu ngocor mah. Jadi anu dihurungkeun lain neraka tapi seuneukna gitu. Itu ya. Eta kanggo selingan lah. Kanggo wacana, wawasan. Bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya di urang oge sok sering digunakan. Siga bapak-bapak bade melak cau, padahal Pak cau mah ulah dipelaknya, Bu. Pinter si ibunya. Ya Bu, terus ibu aya ngagiling tahu kunaon? Bu, ngagiling tahu kunaon? Kuwaos. Mun ngagiling kacang ku nah eta. Para ibu, para bapak, siapa saha anu dimaksud orang-orang dolim? Pengertian dolim secara umum bisa oge ningang ka urang sadayana. Anu menyalahi aturan-aturan Allah itu dolim. Anu teu taat kana perintah Allah itu dolim. Anu teu syukuran oge dolim. Anu musyrik oge dolim. Inna syirka ladulmun adim, itu secara umum. Jadi jami-jami dina poe kiamah bakal menyesal diantarana kulantaran berbuat kedoliman. Kedoliman secara keseluruhan tidak, hanya sebagian. Sabab dina eta ayat ya laitani lam attahid ma'ar rasuli sabila. Kunaon baheula teu nuturkeun rasul. Sedangkan anu kedah dituturkeun, kedah diikuti teh ti rasul itu seueur Pak. Anu jelas di aku atanapi henteu simkuring sareng para bapak oge can tiasa secara keseluruhan. Baru bagian-bagian tertentu kita mengikuti rasul. Oke. Urang ningali heula asbabun nuzul, sebab-sebab turun ieu ayat. Teh berkenaan sareng dua kafir Quraisy anu sangat-sangat menentang karena ajaran Islam dan selalu memusuhi Rasul. Nu kahiji Uqbah bin Mu'ad, nu kadua Umayyah bin Khalaf. Ieu teh CS berat. Babaturanana Abu Jahal, Abu Lahab itu. Tahiji waktu ibu-ibu Uqbah itu mengundang Rasul, ngulam Rasul. Saurna Pak, urang Arab mah lamun datang nyaba teh sok ngarariung ngajak dahar babarengan. Kadari euy, dalahar datang nyaba. Nah kalabat Rasul diudak. Rasul pun hadir. Tapi waktu Rasul hadir ku Uqbah piwarang nuang eta tuangan Rasul teu keresahan. Bahasa simpuring punten ya bahasa orang kafir nya. Sok atuh Muhammad dahar punten moal. Kunaon atuh make moal? Bu, orang Arab mah upami nyuguhan teu dituang teh teu didahar teh sedih. Urang mah atohnya awet, untung teu didahar. Maksa buka Rasul teh sok atuh tuang. Moal lah. Kunaon?
kuring erek daharin anjeun lamun anjeun ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Oh, gampang atuh. Harita kena oge Uqbah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya Rasul tua. Nah, informasi berita tersebut kajantenan tersebut ibu-ibu dugi ka Umayyah CS na panggil kan ubah ka dia naon Kang maneh geus ninggalkeun agama kuring betul naon buktina ai kamari hareupeun Muhammad ngucapkeun 2 kalimat syahadat henteu Kang eta mah api-api wungkul bener gitu nyaan tah lamun anjeun masih keneh tetep dina agama urang agama karuhun agama nenek moyang teu mengikuti Rasul buktikeun siap kudu kumaha abi mun engke Muhammad keur sujud jejeg punukna siap. Wah, orang kafir mah kitu Pak, untuk membuktikan kesetiaannya kepada kekafiran gitu. Oke lamun pendak amun panggih jeung Muhammad ciduhan oke siap Bu ngan ieu teh Bu berita Uqbah rek nyiduhan atana pek ngajejek Rasul teh ibu-ibu bocor aya nu nyadap sanu nyadapna Allah langsung Allah maparin uning ke malaikat Jibril bejakeun tah ka Muhammad si Uqbah erek ngajejeg punuk tah ku Jibril dipasihan wartos Muhammad hati-hati matak harita memeh ngajejeg punuk ya ku Rasul ditangtang awas ya Uqbah sampean di mana papanggih jeung kuring dina peperangan ditek-tek beuheung ngeper Bu digitukeun mah biasa di orang kafir masuk hohoak unggul di luar di sang hareupan mah ibu-ibu muan itu ngan ari nyiduhan Rasul mah ibu kantos nuju malaweung Rasul langsung diciduhan ngan kersaning Allah ibu ciduna balik deui ka Uqbah karena 2 pipina muncrat nepi ka maot na Uqbah itu beungeut na hideung tutung siga anu kaduruk taduanana oge ibu-ibu Uqbah sareng Umayyah teh kulantaran diancam ku Rasul tadi oge aya rencana erek nyilakakeun Rasul maot dina kaayaan menderita Uqbah itu sampai dikejar-kejar dina waktu perang Badar Umayyah oge sami dina perang Uhud ya sampai Rasul miwarang si Utbah tewak benang Bu langsung dibunuh terus Umayyah sama halo halo Kunaon? Ya Bu. Ya Pak. Lalu Umayyah itu ibu-ibu diajak duel. Ibu-ibu perang teh aya duel heula. Ali lawan ta si Umayyah. Ngajongkeng Pak parah atuh. Si Umayyah bin Khalaf teh
mata waktu menderita kesakitan, kekalahan ya, penuh dengan luka, terus ngobrol ke nyarita, yaqulu laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh, nyaho kieu mah aing baheula nuturkeun rasul kitu tah. Itu penyesalan. Biasana ibu-ibu penyesalan mah di akhir. Itu secara khusus. Nah, secara umum bisa jadi jami-jami anu tidak mengikuti cara-cara Rasul. Sabina Quran ibu-ibu, jalan itu ada dua, aya sabil, aya sirot. Nah, upami sabil itu umum, jadi jalan-jalan kecil. Makanya aya sabilillah, sabilit tagut, jalan Allah, jalan tagut, sabilis syaitan, sabilil mujrimin, sabilil muttaqin. Tapi upami sirot mah hanya Allah, sirotol mustaqim. Nah, orang sadayana ibu-ibu keur menempuh ke sirotol mustaqim melalui jalan-jalan tersebut. Ngan loba gangguanana sok loba mengkol. Matak anu disuhungkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang pasti benarnya. Ihdinas siratal mustaqim, dia mah pasti benarnya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Makanya ibu-ibu kanggo urang sadayana, manusia itu terbagi dua. Anu kantos kusim ngeunduikeun upami teu aya dina jalan Allah, jalan setan. Dari mulai bernapas, ngalengkah, bergerak, itu tujuannya untuk apa? Orang mukmin itu bernapasna karena Allah, bergeraknya karena Allah, itu orang mukmin. Yuqatiluna fi sabilillah, caligna karena Allah, molototna karena Allah. Sabalik molotot, pereumna oge, nunutana oge di tempat Allah gitu. Jadi orang mukmin mah ibu-ibu nunutana oge di masjid. Mayan bu nurutan di masjid. Itu sabil. Ibu-ibu, jalan anu ditempuh atanapi cara-cara Rasul itu seueur. Mun baheula mah ibu-ibu disebutna rubun. Mun ayeuna mah humus 1/5. Nah, urang anu 5 ieu belum 1/5 bagian ibadah munakahah, yang kedua muamalah, 3 jinayah hukum, nu opat nu kalima mah siasa. Tak ibu-ibu memang baheula mah ngan opat. Ditambahan ku para ulama sanes teu aya ngan painten teu disebut-sebut bahwa siasa itu bagian dari cara-cara kehidupan Rasul. Dan memang simburing sareng para bapak kapungkur oge geuning sok mopohokeun siasa. Sok mopohokeun masalah politik. Padahal politik itu, berpolitik itu adalah bagian tina Islam. Memang jargon-jargon orang kafir seperti itu. Para bapak sareng simburing oge panginten pernah kapangaruhan cicing ustad mah tukang ngaji mah ulah sok popolitikan gitu lain. Betul Pak. Urus we sakola madrasah pasantren. Cilaka Pak, tah ayeuna karasana ibu-ibu. Siapa yang manggung di politik, siapa yang memenuhi itu di politik, kafir kan? Tak simburing mah ya nama secara terbuka ka saha wae, ka murang kali, ka alumni silakan. Isuk pageto itu ulah mengabaikan politik. Karasa kurang sadaya ayeuna. Kita kan jadi korban politik. Bu, upami nyaritakeun politik Pak itu bercerita tentang kekuasaan.
Itu tahu orang sadaya dina pelebah dinya mah di baheula oge itu di halangan cici di pepene nu penting mah ibadah, nu penting mah dikir sing anteng. Makanya zaman Belanda oge ibu-ibu anu paling ditakuti ku orang-orang Belanda itu bukan Islam masjid tapi Islam politik. Moal aya intel bu anu nerangkeun ibadah mah tapi nu nyaritakeun politik pasti aya intelna gitu. Ya Pak. Pak halo. Kunaon? Jadi pasti aya intel ya. Ngaku tak intel. Ngaco ulang. Pasti. Nah, ibu-ibu, terus terang. Simburi oge teh acan tiasa dina urusan politik, dina urusan hukum pijajauheun. Da kuduna mah ibu-ibu anu mencuri dihukum potong tangan, ya. Terus nambu anu maling atanapi anu membunuh kudu dihukum membunuh. Nu antukna nu akhirna ibu-ibu seperti kieu nagara teh. Kulantaran umum dihukuman. Tamakana nu disebut syariat Islam, cek Islam mah ibu-ibu lain sempit. Kunaon cing ibu-ibu batur alergi lamun rangkeun syariat Islam. Bahkan aya ulama anu nyinyir lamun rangkeun syariat Islam. Sabab anu dipikirna potong tangan, rajam, kisos. Siga nama ibu-ibu anu mungeun nerangkeun syariat Islam jeung nyinyir kana syariat Islam mah ibu naon sing jama-jama anu memang nu hayang bebas itu. Ai urang mah sok bae. Oke, nya Bu jadi belum bisa. Nyaritakeun kekuasaan, nyaritakeun politik kan orang dina memilih pemimpin itu belum secara Islam, belum seperti Rasul. Make sistem demokrasi. Soksana saya anu memberikan arahan ya demokrasi ayeuna lah itu. Daripada itu kan meureun mah daripada. Kan ari dina sistem demokrasi mah apa bukan masalah benar atau tidak, bukan masalah soleh jeung teu soleh, tapi dina demokrasi mah nu penting mah loba nu milih. Tahun sabaraha apa simburing aya nu nyareuskeun dukata. Di anggota DPR di kota Ciamis, lain Ciamis ieu Ciamis Inggris. Ya Pak. Aya anggota DPR tukang ngadu bagong gitu. Di Inggris aya ngadu bagong. Kan aneh ya. Asa teu pararantes. Teu elok lah, tidak indah gitu. Makanya ibu-ibu di negara demokrasi mah siapapun bisa berkuasa. Bangsat oge bisa jadi presiden, Pak. Lain presiden bangsa. Bangsat oge bisa jadi pamimpin. Tak perlu terus terang Pak belum. Teh Pak lamun dipanjangkeun panjang nu antukna kumaha ayeuna urang dengan sistem ini. Ah atuh arek golput wayah kieu warit cilaka deui. Sabab suara urang ke digunakeun ku orang-orang kafir. Sok mah Bapak Ibu diskusinya di lembur. Itu jadi secara total simburing teh can tiasa tak upami nu eta can tiasa dina masalah hukum can tiasa mungkin ada bagian-bagian yang lain yang kita bisa dan insya Allah bisa. Makanya upami ustad di lembur sok nerangkeun ya nu disebut syariat Islam teh berarti segala sesuatu ya anu dilandasi ku Islam. Timimiti tuang, ngaleueut, bekerja, beribadah itu harus mengikuti Rasul. Munakahah, muamalah, ya lumayan Bu. Urang ibadah tos sapertos Rasul, cara bernikah atau rumah tangga tos sapertos Rasul.
Ya, dina muamalah ibu-ibu sakedik-sakedik orang mengikuti Rasul itu. Tak painten ibu-ibu punten beperieun hal tersebut seperti penerapan hukum pemilihan pemimpin belum seperti Rasul anu kitu hayu sareng simuring urang keureuyeun. Da babari ieu Bu. Da aya nerangkeun tuang nganggo panangan anu katuhu mah ibu-ibu moal aya nu ngaintelan, moal aya nu nyuriga Pak. Tapi lamun nerangkeun negara Islam, syariat Islam pasti aya intelna itu. Berat Pak. Bahasa Simring panginten peperihkeun anu galalede can bisa coba. Anu alit mah hayu. Simring terus terang can bisa. Paham Bu? Tuang sing sapetos Rasul usahakan. Sehingga para ulama ngajelaskeun hal-hal anu sifatna nu ku urang dianggap sepele tapi upami didasaran ku Islam itu bukan sepele lagi, akan jadi ibadah. Bu, Pak, itu tuang wajib ubah. Mun wajib mah kudu mubah. Tapi barang-barang mubah itu bisa jadi ibadah. Kenala yang ibu-ibu yang emutan ka simkuring, da kadang-kadang para bapak sareng simkuring sebagian sok hilap. Kan upami ngaleut wae cai sagelas wae kun itu nilainya luar biasa. Kaiji dikawitan ku bismillah janten ibadah. Bu, Pak, upami ngaleut cai teu nganggo bismillah dosa teu? Pak, dosa teu? Ujug-ujug gelegek we teu bismillah henteu ngan moal jadi ibadah. Nu kadua, dengan tangan kanan dapat pahala. Upami kudu kencat dosa teu? Nya? Henteu dosa ngan saur setan. Kul wasrob biyaminik tuang. Punten saur non ciri setan mah barang dahar teh ku kenca ya. Nginum ku kenca, dahar ku kenca. Dia urang teh dosa, Bu. Barang tuang kuno kenca teh ngan siga. Ai setan di mana tempatnya? Nah gitu kalah. Henteu teh dosa. Oke. Tilu. Saur Rasul upami minum itu harus pelan-pelan. Nah, upami cai sakieu ku Rasul 3 kali. Kumaha cenah upami digelegkeun sate kok mangga teh teuing. Teu dosa ieu. Nu mah ibu-ibu ayeuna tah kapenakna. Syariat-syariat Rasul anu dijelaskeun ti kapungkur kan? Kenapa kita harus makan sambil duduk, minum sambil duduk kan ayeuna ilmu pengetahuan ngajelaskeun fungsina teh luar biasa sabab itu syariat Islam. Model tuang kan upami tuang bari lempangan dosa teu? Ngan siga cuk saha. Ibu udah ari urang lemur mah tara nya. Biasanya sok lujag-lejig lelempangan dahar mah di kota. Hah? Di Islamic Center sok lelempangan teh. Maaf ya Pak. Di Hotel Tiara. Maaf Pak. Ek dahar kursi itu kumaha? Urang lemur mah tara lah Bu, da sok aya kursi. Tadi kursian jojodogan disamakan ibu-ibu. Tak upami mengikut Pak, bahkan ayah Bu kelompok-kelompok anu apik mah Bu, makan yang betul itu bukan makan duduk seperti begini, bukan. Kedah sila nauge kedah sila tutup. Bu terang sila tutup? Tak gitu. Anu tuurna ditangtungkeun sabelah gitu. Itu sunnah. Halo? Siga bapak geuning nuju ngariung liwet dina daun gitu. Sariola.
Oke, kembali lagi. Terus seberiji Bu, ku bismillah panangan katuhu segedik-segedik oge tong bari lelempangan opatnya. 5 tutup ku doa. Genap hiji deui menang pahala. Jelas Bu, yang dimakannya, yang diminumnya yang harus halal Bu. Anu haram sing make bismillah oge anger we. Ngaleut AO bismillah. Ya Pak. Mau ibu-ibu, nah itu. Ya informasi kedah dugi ke para bapak, para ibu ya. Sekarang kan banyak ibu-ibu makanan-makanan berbahaya anu memang dibuat oleh orang-orang kafir. Matak bahasa simburing ibu-ibu orang kafir mah talalenges. 1 juta ton itu beas plastik geus diimpor di Cina. Terus kapenak ibu-ibu di daerah Cirebon, kemudian di daerah Cikampek, bahkan dina beras bulog oge aya beas sintetis, beas plastik. Pak, 1 juta ton. Nu jadi pertanyaan, kok bisa masuk ya? Nah iya nu jadi pertanyaan. Haram teu beas plastik? Haram teu plastik? Ari resep mah ibu-ibu. Kok bae? Ngan akibatna ibu-ibu. Tamat ibu-ibu. Maaf ya Pak. Orang wajib curiga ke jelema. Jelema kafir mah ibu-ibu. Talenges atuh. Sampai ibu-ibu narkoba ayeuna ibu-ibu disebarkan, ibu-ibu dimasukkan karena jajanan-jajanan murang kali. Aya Bu permen AO, ku ngaranna ge AO atuh. Plas bungkus nanti ibu-ibu kuning silver itu indikasi narkoba. Dan memang itu maaf ya Bu, yang setuju oke, yang tidak setuju teu naon. Dari masalah beda paham teu naon. Sebab usaha-usaha orang kafir itu adalah untuk menghabisi umat Islam. Ari kitu Covid naon Bu? Untung hari rup keneh tah si bapa nu disuntik. Halo. Besok Bu, 2024 Bill Gates itu menyebutkan akan ada lagi bencana wabah anu leuwih dahsyat siga Covid. Geus direncanakeun Pak. Sebab memang orang-orang Yahudi itu ingin menguasai dunia. Dengan cara apapun mereka harus dihabisi. Lampunten upami di Israel langsung dibabat, ibu dibunuh. Kan orang mah ibu sakedik-sakedik. Disuntikan ibu-ibu. Tenang Pak, tong gempur anu pernah disuntik entong. Dah hari rup keneh lain. Maaf ya Pak, kene tama intermezzo. Selingan. Oke, kembali lagi. Jadi memang itu nu ngaran-ngaran orang kafir. Mata ibu-ibu uihan sekedap upami ningali kumaha kayan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di Palestina memang waduh. Hiji waktu mah Bapak pada ningali video, jadi kadang-kadang orang ek barang Bapak Ibu bade barang tuang teh. Simburing ningali video ibu-ibu budak anu keur memejeunna resepna 10 ngajajar ibu-ibu jadi korban. Coba karasep garilis budak teh. Terus aya murang kali anu kulitna melepuh sambil berdarah ku bom itu. Tapi memang Yahudi mah telenges. Padahal ku undang-undang ku PBB geus dicaram teu meunang ngaluarkeun senjata kimia der ieu. Terus ngadu ka PBB ibu-ibu, da sarua PBB na oge bangsat deui.
tak berat Pak, sehingga Bapak geuning menyelesaikan penjahat maling ya, bawa ke pengadilan ya, nu jadi pengadil nu diadilina maling, pengadilanna garong, moal beres Pak, moal beres. Nah itulah ibu-ibu, kembali lagi berat ya. Tapi upami orang hal-hal tersebut sering simburi, makanya bentuk-bentuk kepedulian. Tadi orang ibu-ibu maaf sekali, ada orang-orang yang nyinyir karena onsena nyumbang mere sumbangan di orang yang loba sumbangan mah ayah bu itu sekelas sekelas buya itu karena on ngabantu kaditu. Padahal ibu-ibu jangankan dengan dana, kudoa oke ibu-ibu itu sudah membantu, bentuk rasa, bentuk kepedulian. Tak simuling kamu rangkali kasanti coba bayangkan lamun ningang ka urang sadayana. Sok sekedap Pak, ngalamun sekedap. Kan orang masih kena tenang, minum, makan masih kena enak, jalan, sholat masih kena aman. Tapi satu saat nanti mungkin gak bedanya, sebab ngaran jelema kafir mah kitu. Walang tardoan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, nepi ka ira wae oge orang Yahudi mah moal ridho. Tah makana ibu-ibu sok tong dianggap sepele ya. Ayeuna urang ngadoa, doa orang mungkin ada yang naik ke langit. Kan innama mu'minuna ikhwan saudara. Di orang kabeungkeutna ibu-ibu ku akidah. Terus ayeuna tos dilaksanakeun kunut najilah. Itu sebagai bentuk der ieu mah ngalarang ya Pak. Tong teh nyumbang geus we nyumbang mah di lemur. Tapa jelema kitu teh Pak kaditu teu nyumbang di lemur hanteu. Kaditu ngalarang dipenta teh di lemur teu mere deui atuh. Kumaha ieu teh? Mun nya memang di lemur sok barang bere gitu kan. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi banyak cara yang harus ditempuh dalam mengikuti sunnah Rasul. Upami dina bab muamalah can total, da urang ibu-ibu muamalah teh can. Masih keneh make sistem-sistem Yahudi matak cek bahasa urang lembur teh mah aya salat ibadah haji ka Mekah hari usaha siga Yahudi. Dengan cara memeras ya, dengan cara menipu, gunakan hasil nipu pakai ibadah. Kan itu ibu-ibu nah itu. Jadi laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, termasuk apa tidur, termasuk makanya ibu-ibu dina Islam itu luas. Pergi pagi pulang sore untuk menghidupi keluarga itu juga ibadah. Kedua, penyesalan yang kedua teh naon tadi? Laitani, bahkan bahasa lagi ya walaita. Wah, cilaka. Ittakhadtu ma'a ittakhad lam attahid fulanan khalila. Nyaho kieu mah moal ngajadikeun si fulan itu saudara atau teman dekat. Nah berarti ibu-ibu jangan salah memilih teman. Hasan Al-Basri ibu-ibu nyebutkan perbanyaklah teman dalam kebaikan. Sebab teman-teman dalam kebaikan itu di akhirat akan memberikan syafaat. Insya Allah bu. Upami ibu ngagulu ngariung kumpul di hiji tempat itu akan saling memberi syafaat. Dina hadis Bukhari Muslim oge Baihaqi, lau anna rajulani tahabba billah, seandainya dua orang saling mencintai, berteman, berkasih sayang yang diikat oleh Allah atau dasarnya karena Allah. Lau anna ahaduhuma bil masyriq wal akharu bil maghrib,
mun cek paribasa manu hiji aya di belah wetan, nu hiji aya di belah kulon, tapi dasarna karena Allah. La jama Allah, Allah akan mengumpulkan. Betul Pak, mudah-mudahan. Jadi upami ibu bapak sok rerejengan babarengan sasarangan kumpul ngariung dina kahadean, satu saat aya anggota orang anu teu acan hadir bakal diteangan Bu. Ya Bu. Misalnya ibu tos aya di surga. Leres? Bu? Ibu mah cicing wae yang surga teh. Semangat atuh Bu. Nya, upami ibu-ibu aya di surga. Terus rerencangan ibu anu sasarangan ke pangaosan kana kajian diteangan ka mananya si ece teh. Naroskeun ka malaikat ai rerencangan abdi ka mana anu sok ngaji bareng teh. Nu mana? Tu si ece anu ke nyangsang. Teh nyangsang di mana Pak? Maksudna teh di tukang keneh. Pangyaurankeun. Eta teh sok barengan ngaji di Masjid Agung. Sok milu kajian. Nah itulah ibu-ibu. Itu teman. Tadi itu Bu, perbanyaklah teman. Ya. Bahkan dina hadis Rasul niageun hadis Bukhari, Muslim. Almar'u man ahabba. Orang itu bersama yang dicintainya. Nah makanya ibu bapak orang bisa menebak orang itu bersama siapa, orang itu bagaimana. Tuh nanya lebih dalam, orang tos tiasa menilai secara fisik. Anu napal, anu dituang, anu dileut, anu diucapkan, anu sasarangan, itulah temannya. Tapi kan Kak ayeuna mah komo Pak keselek 2024 warna oge ngaruh atuh. Bu, warna oge ngaruh. Baheula mah kamari mah can ngaruh nya. Kumaha sih ieu ayeuna? Teuing euy si eta mah anger dibeureum wae cenah kitu. Ngaruh. Duka cenah ieu teh. Dai bajuna mah hejo. Eta mah meureun siga samangkanya, Bu. Bu. Luarna hejo, jerona ngaruh kade, Pak. Jangan main-main dengan warna sekarang itu. Sensitif. Nah itu ibu-ibu ya. Di almarhuman ahabba. Orang itu bersama yang dicintainya. Simpuring secara sederhana sok ngagambarkeun ibu upami simpuring lebet ka hiji bumi kemudian di bumina seueur buku-buku politik geus katebak. Wah berarti beliau itu suka dengan ilmu politik atau masalah politik. Seueur buku-buku keagamaan tafsir yang saja bina bahwa berarti bisa ditebak itu bisa apa? Seperti para bapak lebet ka bumi anu ngagantung reket geus katebak berarti resep. Nah itu. Leres. Mun ngagantung jejer ya moal jauh. Kalabulah maaf ya Pak, tong kasinggung panu sok nguseup. Datina naon nguseup mah mubah. Mun aya asbak sarua, mun aya kartu gapleh sarua gitu. Ya. Ai kitu nguseup haram teh? Teu. Betak satu sisi mah Pak, Bu, diajar kasabaran mah kanu tukang nguseup weh luar biasa. Simburing can nguji simburing sareng para bapak sabar keur ngaji siga tukang nguseup. Tiris oge Bu jam 12 sisi walungan ibu-ibu. Tengah peuting Bu. Coba upamanya di orang diajak ngaji jam 12 Ustaz cenah peuting-peuting teuing. Jadi satu sisi mah aya keunggulan tukang nguseup. Maaf ya Pak. Sabar ya. Jadi emut kapun bapaknya Bu.
pun bapak kapungkur aya rencana jang Iim cenah sok nyebut tak bapak teh sok nguseup nya gitu sok nguseup pun bapak di walungan ngan aing nguseup teh ibu-ibu bari ngaderes jadi ngadaguan orang teh ibu bari maca Quran ngaderes itu tak berarti emang nguseup syar'i betul painten ibu-ibu tambah kesel bari ngadaguan nu nyorang kan di urang jarang pak nguseup bari ngaderes pak da mun rek hoget cobian pak bisa anjing kacitan deui nguseup maca Quran cek nu ngalir teh gelo teh jelema teh ulah dibaca tuh Bu ditala. Oke, kembali lagi ya Bu. Almarhuman ahabba. Simkuring di Bandung lebet ka bumi aya koleksi panah. Wah, sigana resep mana? Efek teh memang beliau atlet panah, pemanah nasional itu. Jadi mau jauh sih Pak. Jadi naon anu ditapelkeun, naon anu digantungkeun itu bisa jadi ciri kita. Paham Bu? Ya. Itu can waktuna kampanye, acan. Ngan geus nyerempet kana kampanye ya. Man ahabba kauman hasyarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa mencintai satu kaum, maka Allah akan mengumpulkan dengan kaum itu. Paham? Bu? Nah, jadi barang siapa yang mencintai satu kaum, maka Allah akan mengumpulkan dengan kaum itu. Upami bapak-bapak, ibu-ibu sareng simburing resep ka Ganjar di akhirat jeung Ganjar. Betul? Simburing ngalarang tuh kadeta bisa aya media aya intel tuh kok bae resep ka Ganjar mah sanu ngalarang ka Ganjar ngan ke wayahna di akhirat jeung Ganjar gitu. Paham? Upami ibu resep ka Prabowo berarti engke di akhirat ngariung jeung ya moal jauh. Upami ibu resep jeung ulama berarti engke ngariung jeung ulama. Upami ibu resep jeung Pak Anies engke ngariung jeung Pak Anies. Jadi ulah ngimpi aya resep ka Ganjar aya hayang ngariung jeung Pak Anies. Moal mungkin Pak. Kecuali di urang aya anu make kaos Ganjar ari nyebut-nyebut Pak Anies teh jelema teh kumaha nya Bu. Aya Pak di urang. Nu dipake kaos Ganjar. Tapi disebut amin, amin wae teh kumaha. Lain-lain di Ciamis ya mah di Amerika Serikat. Oke, jadi man ahabba kauman hasyarallahu yaumal qiyamah. Makanya di surat Az-Zuhruf ayat 67 al-ahillahu yaumaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan persahabatan pada hari kiamat itu akan jadi musuh kecuali teman yang diikat dengan ketakwaan. Aiku ketakwaan ibu-ibu nu jauh pun akan terasa dekat. Lamun teman dasarna teman saliwat itu sebentar. Tak kade Bu, dari dina pertemanan mah sok loba robah, sok loba robah. Tak dina politik buka deh tinggali sok bapak. Kamari mah euy ka dieu geuning ayeuna mah ka dieu kitu nya Bu kade. Tak simkuring dina politik mah teu bisa nyebutkeun pasti Bu. Sabab dina politik mah ibu-ibu tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada mah kepentingan pribadi gitu. Ayeuna ngadukung duka isuk mah kade Pak. Tak kudu hati-hati. Upami henteu dibeungkeut ku takwa, tapi insyaallah lamun urang nu ngabeungkeutna takwa, lamun anu ngabeungkeutna keimanan itu sampai hari kiamat. Nah, nu dihariwangkeun tadi ibu-ibu, upami pertemanan di dasarna mungkin ku sakadar ta'arufan, ahamiyatan atau tarihan ya,
ada pertemanan sesaat kulantaran ta'aruf. Siga simpuring sareng ibu-ibu urang Ciamis simpuring urang Cikoneng heg pepenak di mananya? Di Amerika Serikat. Ulah di Ciamis moal aneh, ulah di Tasik moal aneh. Urang papanggih di luar negeri jeung urang Ciamis asa dulur eta teh Pak. Betul? Urang mana? Urang Ciamis. Abdi ge urang Cikoneng asa dulur kata. Tapi temannya sesaat balik deui mah poho deui teh. Ada juga teman tarihan karena sejarah. Kunaon apa ka eta baheula sarua alma mater itu. Sejarah itu. Atau karena ahamiatan. Teman karena punya kepentingan. Kepentingan bisnis. Tapi lamun bisnisna geus bubar kadang-kadang bubar. Kepentingan politik, betul. Politikna bubar. Tapi lamun dibengket ku Islam, dibengket ku tauhid itu sampai hari kiamat. Numawi gitu, kade. Jangan salah memilih teman. Ittabarru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti daripada orang-orang yang mengikuti, berlepas diri cuci tangan para pemimpin nu dituturkeun tinu dipimpin numawi kahade tong salah milih. Punten ya Bu, simburing sok ngaamanatkeun teu naon sok elek jadi anggota DPR ngan sing karuat we ku sistem. Nu berat mah Pak sistem. Pak kali deui berat mah sistem. Ustaz Sidik Alhuyyarham ibu-ibu. Terus kenalah dulu masuk utusan golongan ti Persatuan Islam. Dan tapi kulantaran sistem nak itu teu bisa nanaon. Teu bisa membawa perubahan. Sok sanajan ngaluarkeun argumen dalil jelas pada lain sistem dalil nu dipakena sistem demokrasi. Teu butuh dalil, nu penting loba nu milih gitu. Eta sistem. Betul Pak? Iya. Kurang kumaha atuh Pak solehna wakil presiden? Betul? Kiai atuh soleh atuh Pak. MUI soleh, eleh ku sistem mah. Matak simburing oge lamun teh mah dijadikeun anggota DPR teh, lamun tapi teu nyalonkeun. Ek ngadoa teh sing kuat kitu. Data-data loba teu kuat. Dihanap mah ideal nanti isuk mah duka teuing taya sistem Pak. Makanya banyak atau di antara para presiden itu calon-calon presiden itu ingin membawa perubahan sistem. Ayo make sistem kieu mah iraha ge moal beres Pak. Paham Bu? Oke. Jadi urang singkiat. Da berat Pak. Metak aya di negara mah biasanya ditantukeun satu ku peseun orang dua sistem. Orang baik sistem jelek anger. Sistem bagus orang jelek anger. Jadi dua ya. Nu penting. Nu mawi dina ayat ke-27 terakhir. Nalika eta jalma hanyakal teh kumaha bahasana teh? Qad adollani anid dikri. Kunaon maneh make hanyakal nuturkeun si eta geus nyasarkeun tina dikir. Oh, kunaon atuh baheula dituturkeun dasugan teh. Nah itu. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu kepada manusia itu ayat 27 nah Bu. Khadula. Tafsir Al-Misbah mah sae khodula tuh maaf bahasa nu barudak urang mah naon Bu? Khodula itu PHP. Naon PHP teh? Bu. Sanes pemberi harapan. Ih setan mah kitu. Kama salih syaitanu idqala li insani kfur falamma kafaro inni bari'um minka wa inni ahufu rabbal alamin. Setan teh hayu kupur geus kupur teh duka teuing teh PHP Pak.
khodula, jadi enggan memberikan bantuan. Makanya di surat Ibrahim engke oge bu aya pidato setan anu cuci tangan berlepas diri ya. Intinya ibu-ibu mangga ku sering tolab ilmu, sering kajian, setidaknya gitu. Setidaknya kita akan menemukan siapa teman-teman yang harus dijadikan panutan ulah nepika orang menjadi penyesalan. Berarti tiayana kudus hati-hati dalam memilih. Kitu ya labu gampang. Ibu resep ruang riung jeung ustad jeung ulama jeung kiai insyaallah. Walaupun itu dijamin ustad asup surga ya. Tapi insyaallah rupina eta anu tiasa gaduhikeun mudah-mudahan jadi motivasi pencerahan kanggo urang saya. Ustaz saya ditutup terkait bumi Palestina. Tos puluhan tahun dijajah ku Yahudi dan dibantu Amerika, bahkan di dalam internasional bahwa penjajah itu harus dihapuskan dari muka bumi, tapi ternyata Yahudi dan Amerika bohong. Ustaz, Yahudi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4, sesungguhnya kami akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan pasti kamu akan membuat sombongan di atas sombongan yang besar. Mohon tafsirnya, penjelasan. Terima kasih. Ya, memang di antara karakter Yahudi anu jelas semua ibu-ibu bedegong. Bedegong teh menyangkut sombong. Itu diterangkan kumaha orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa. Kadinakeun ibu-ibu upami ningali sejarah aya nyebatkeun bahwa Yahudi itu dulu merengek-rengek ke Israel, ke Palestina minta tanah. Geus diberi tanah tak gitu bu. Orang-orang Yahudi mah tidak mau berterima kasih. Bani Israel juga baheula merengek-rengek ke Nabi Musa. Geus ditulungan kurang ajar. Nah itu. Nah seperti tadi. Jadi kesombongan itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Makanya ada pertanyaan kieu kasimpuring walau alamnya pilih lepat mungkin luruskan pami aya kekeliruan atau kekurangan tambahan. Kan Allah itu maha kuasa Pak. Kunaon atuh Allah nu maha kuasa padahal mah tinggal lelepkeun we nya. Betul? Nah doa-doa orang teu sampai ke sana siga kaum baheula anu dilelepkeun ku Allah. Ya, kaum Ad, kaum Samud anu dihancurkeun. Kunaon ibu-ibu Israel nepi ka ayeuna can bisa wae eleh. Itu ibu-ibu ujian buat kita. Sabupami ningali kana hadis-hadis akhir zaman di antarana anu prayogi ku urang oge di garis bawahi, di antara tanda-tanda kiamat itu, kiamat besar itu di mana Israel geus tumbang, Pak. Selama Israel masih keneh jaya mah Pak jauh keneh kiamat. Paham? Matak ayeuna ibu sudah mulai nampak itu. Numawi dina hal oge ibu-ibu punten ya. Ka para bapak kudu tiasa nyaring berita. Sabab dina situasi ke ibu berita teh ting suliwer. Aya game asupkeun kana berita. Game itu keur nyerang Pak bahwa Israel itu dapat dilumpuhkan itu pada game. Tamatak memang ada. Nah, jadi waqadoina ila Bani Israel, kami sudah tetapkan kepada Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi dulu dan sekarang itu bukan sekarang sampai hari panginten ya mah ibu-ibu ujian kanggo urang. Nah, minimal tadi sarusi muring urang diuji ada kepedulian tidak. Oh atuh bu upami ningali mah ibu-ibu ya Uni Soviet atau Rusia sudah siap ya, Turki juga sudah siap, Korea Utara sudah siap dengan melawan sekutu-sekutunya itu bu. Kalamun perang dunia ketiga berarti tereh ngeusan alam dunia. Tak ulah wakanya bu. Halo, itu menarik mudah-mudahan tidak puas. Ustaz terakhir
masalah sholat istisqa. Istisqa. Ya, istisqa adalah sholat meminta hujan. Kan sekarang baru 3 bulan, Ustaz Aldo zaman Nabi mah sudah setahun, 2 tahun, bahkan zaman Nabi Musa kan sampai 4 tahun baru sholat istisqa. Bagaimana ini? Apa ada di bulan atau dari 16 bulan boleh istisqa kontennya Ustaz? Lebay. Jadi memang punten Bu, di rorompok can salat istisqa masih keneh bisa ngumah mobil. Di pasantren can jadi saresna mah ibu-ibu kedah dikondisikan. Kelamun pam geus parareum, maksud lain barem, geus saraat caina nama itu. Ya. Jadi urang mata kunaon ibu-ibu asa can diijabah wae da merencan waktuna tuh. Maneh malu keneh cahaya. Ibu eta di nakeran tinggolontor keneh. Tapi mungkin untuk beberapa daerah sudah merasa kesulitan. Punten Bu saesim kuring isana ikut campur. Sigana kanggo urang Ciamis mah di kota atau di lemur simkuring mah izin Bu ek istisqa teh aya keneh cai. Tahu pamitos teu tiasa ibak-ibak acan kan orang masih keneh bisa mandi 3 kalinya Bu. Tapi mungkin untuk beberapa daerah. Jadi istisqa itu mungkin seharusnya beri walah. Zaman Rasul memang kondisinya sudah parah. Ya mungkin di beberapa daerah mungkin sudah ada yang parah Bu. Hoyong cai sagelas, hoyong cai saemer oge kedah menempuh perjalanan jauh. Nah itu mah makanya ibu-ibu telanggung itu mah dikondisikan dengan situasi kondisi tempat. Hatur nuhun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.